Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah dina ieu wengi urang sadayana tiasa ngalengkahkeun dua dampal sampean ka ieu patempatan. Teu aya sanes urang ngalengkahkeun dua dampal sampean ka ieu patempatan teh seja naon? Seja tolabun ilmi ya. Sakantenan urang seja nieling kana Isra Mi'rajna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina sateu acan sim kuring sakedik ngabahas perkawis perjalanan Kangjeng Rasul margi jarangnya pengaosan membahas perjalanan Kanjeng Rasul peristiwa sedangkan Isra Mi'raj sejarahna orang Islam nya seueur pisan nu teu terang, seueur pisan nu teu apal nya. Karena perjalanan Kanjeng Rasul di Masjidil Haram dugikeun ka Masjidil Aqsa nya apal keneh kana sinetron tibatan kan sejarah Kanjeng Nabi nya apal keneh kana dangdutannya acara dangdutina Indosiar nya tibatan kana kisah Isra Mi'raj nya gitu. Sedangkan tadi teh nya paripaos tak kenal makanya tak sayang makanya tak cinta, lamun tak cinta bakalna bakal masih kusabab teu cinta teh rek kumaha urang cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad upami urang teu terang nya saha ari Kangjeng Nabi teh nya ka urang ayeuna ka dieu tujuanna tolabul ilmi sareng nieling kana Isra Mi'rajna Kangjeng Nabi. Biasana para sepuh sadayana saur Kanjeng Rasul hujibatil jannatu bil makarih wa hujibatin naru bisyahawat. Ari jalan ka surga mah Bapak ieu nya ari jalan ka surga mah dihalangan ku perkara nu teu pikaresepeun nya nu dipikangewa nya. Aya teu jalema anu sono hayang tolabul ilmi aya teu? Aya teu jalema anu sono hayang berjamaah aya teu? Hah? Aduh. Muslila ye urang ye teu berjamaah. Aduh, geus lila ye geus rotinan aya teu kitu? Ari jalan ka surga mah rata-rata ya hawa nafsu teh muleuh ya jalan ka surga mah ya. Mata tolabul ilmi ibadah mah doana oge Allahumma paksakeun hiji tanya teu aya nu sono kana jalan ke surga teu aya nu sono. Aduh Gus lila teu surakoh eta begitu. Eueuh. Beuki lila beuki bohong. Tanya jalan ka surga mah teu aya nu pikaresepeun. Teu aya gitu. Hoream nu kaduana aya teu jelema anu hayang tolabul ilmi nalila aya teu? Hah? Paling aya teu jamaah nu hayang salat lila aya teu? Eueuh hayang buru-buru mantog we heuh
gitu. Padahal orang cicing di pengajian orang cicing di sholat berjamaah keur cicing dina patamanan sur. Ari orang cicing di tempat anu nikmat betah teu. Nah ngajedog di pengajian teu betah. Aya teu lauk nu teu betah cicing dina cai aya teu? Aya teu? Aya teu lauk nu teu betah cicing dina cai aya teu? Aya. Lauk naon? Lauk sakarat rek modar. Lamun orang Islam teu betah cicing di pengajian berarti keur sakarat puas ya. Tanya ada jalan ke surga mah hese jalan ke surga mah sok tinggal di pengajiannya ditong-tong diberi 2 jam ngaji montong diberi setengah jam oge nya setan teh geus dag-dag dikik setan teh nya ningalian jamaah nu keur malaweun di pengajian mah nya nu keur malaweun teh eta teh santapan setan nya nuker malaweun teh nya komo di nu poek mangajina nya wah geus beunang we ku setan nya nu poek mah itu di nu poek mah setan teh bari mawa 3 rupa ka pangajian teh nya ka hiji mawa lebu nu kadua mawa paku nya nu katilu mawa simut nu kahiji nuker ibadah, nuker tolabul ilmi, nuker berjamaah di auran lebu matak nuker ngaji mah hawana ge tuluh we ngaji mah tuh aya anu keur ngaji cengar teh aya pasti ngalengut we tunggul we nya gitu sugan teh husu si horeng mah nun eta teh naon beunang ku senjata setan jauran lebu teh nu kadua cek setan teh ieu nya cek setan teh si mah kuat teh keur nudutan yeuh nya gitu teh keur nudutan gitu hoda ngaji mah nu rame nya ngaji mah nu rame hayang rame mah ngaporkeun hayang rame mah ya nu kadua setan ngawuran paku matak diuk di pengajian mah bujurna teh anu cicing sok tingali nya gitu bual geol butak gitek kasar eser usat esot nya sok tingali nu ngaji hese nu usul kahayangna teh bujurna teh naon cengkat tulul balik kahayangna teh kitu nya gitu uga teh panas pan di pengajian mah nu paku atuh diberi paku di pengajian mah gitu nu katilu disimutan nah ya disimutan inget wae ka imah hayang buru-buru mending buru-buru balik hayang sare nya datang ka imah mah nyieun kopi nonton TV tuh ya nonton TV mata insyaallah punya insyaallah ngaosna mualami paling oge 30 menit lah nya 30 menit keun we da amplopna geus dipagehan ieu maneh teh cicing we lah kira-kira dibuka deui eta era mah nya wah kitu ge lamun di amplop nya teh mah keun wae teh mah nya keun sabalikna sar Kanjeng Rasul wa hujibatin naru bisyahawat sar Kanjeng Rasul ari jalan ka neraka mah pika resep aya teh jelema anu teu betah cicing hareupeun organ aya teu betah nu keur maksiat aya teh jelema nu teu betah di diskotik aya teu aya teh jelema nu teu betah di nanti tempat belanja emak-emak teh di tokma aya teh jelema betah we nya jelema di tokmaan padahal eta teh miakeun ari ka tokma mah ratusan ribu heuh ngaurkeun ge nya nah koropak 2000 pan sina ge mending 2000 eta geus lewat nah
tari katok mak pannya ratusan ribu, sedangkan koropak dewan mah jang surga tak mau ayeuna urang raja pannya dina sasih raja mah ibu dicarioskeun dina waktu Kanjeng Rasul di Masjidil Aqsa nya berangkat di tengah perjalanan pondok sareng hiji kaum dina anu kaum eta teh keur tanur. Nah, urang dia sok tanur tah urang dia. Taranya udah lelaki mau tara tanur piraku awe nu sok tanur rumahnya. Nu osok kitu gedenya, nu tara mah tara. Ngan penah eta jalma nu keur tanur teh waktu harita melak terus harita ngegedean terus buahan terus asak terus harita panen punya kira-kira lamun urang dibere melakpane siga kitu nya kira-kira sigana kabeh nu digawe teh bakal jadi hayang tuan tani kabehnya harita melak harita panen dia harap dibuatan can anggos ditukang geus jadi deui teu eureun we tuh nya nah ieu kan rangkeun urang sedekah dina sasih Rajab tadi tah nya anu tadi teh nya anu masihan aquana anu masihan dagingna anu masihan dombana anu masihan kuehna nya sagala lah anu masang tendana anu masang sona lahnya gitu. Nah Kanjeng Rasul naros ka malaikat Jibril ya Jibril ya man haula'i saha ari eta jelema teh nya saur malaikat Jibril ya Muhammad haula'il mujahidina fi sabilillah nya saur malaikat Jibril yang Muhammad eta teh golongan ti umat anjeun dunya ti umat anjeun tegasna jalma anu jihad dina jalan Gusti Allah anu jihad ngaramekeun agama Allah tah siga urang ayeuna nya rajabannya ieu teh urang teh nuju jihad ngaramekeun syiar agama Allah cek ayang teh ayeuna ieu non muslim nu ngaramekeun agama Islam aya teh moal aya ya non muslim nu ngaramekeun agama Islam moal aya tapi aya teu nya anu non kafir berarti muslim lah nya aya teu muslim nu ngaramekeun ayeuna agama batur aya teh aya urang nyaeta tadi teh anu sok naon anu sok nyambut tahun baru urang mah tahun lagi tahun baru iya lain Masehi urang mah kudu nage urang Islam mah libur teh lain Ahad tapi kuduna Jumat urang Islam mah libur teh lain Ahad lain Minggu nya gitu hatina Ahad teh hari pertama nya gitu hari pertama urang Islam mah dihitungna tina hari Minggu hari Ahad nya eta tah saur malaikat Jibril ya Muhammad eta teh golongan ti umat anjeun anu jihad fisabilillah anu nangtungkeun agama Allah anu ngahirupkeun syiar agama Allah nya itu kumaha we carana mah supaya daek berjamaah supaya rame tholabul ilmi nya sehingga dunya ku Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakeun nepikeun ka 700 nya tuh jadi dilipat gandakeunana urang ayeuna jihad fisabilillah tegasna ngaramekeun agama Allah rajaban rotinanya eta ku Allah bakal dilipat gandakeun dugikeun ka 700 tikol oh ya Allahu akbar ya jihad sami urang ayeuna macul bapak-bapak jihad eta teh nya jihad bade ka kantor jihad nya bade ka kebon jihad eta teh
Eta pejuang naon? Disebutan naon? Pejuang rupiah ya. Pejuang rupiah ajang nganapkahan keluar. Cik ari nganapkahan keluarga hukumna naon? Wajib berarti jihad. Mata dina nalika caroge urang bade angkat usaha teh nya, bade ka pasar, bade ka sawah, bade ka kantor, kudu nama cium tangan heula, sasalaman heula, osok tara. Osok wae ka oge. Sasalaman bari didoakan teh ku istrina. Mudah-mudahan di sawah teh tanya luka hijina sing sehatnya, luka dua hasil tanina sing mucekil tuhnya masing diberkahkan ku Gusti Allah. Usaha kitu didoakeun teh sebab rek naon? Rek jihad, rek ngusahakeun istrina tuh nya. Ulah mati balik tuh salaki keluar digawenya ke sawah ke kantor ke pasarnya salakina pamajikanana keluar rek naon keluarna ngagosip ibu-ibu mah sedane ngagosip sedangkan boyanya urang lompat kana ilmu fikih ya nya urang lompat kana ilmu fikih cek ilmu fikih tina bab munakahah aya hiji perkara nu matak ngagugurkeun kana nafkah nu janten saroge. Nah, ieu ya ada ibu-ibu ya. Naon nu matak ngagugurkeun kana kewajiban saroge ka ibu? Jadi ibu ya, urang terangkeun heula tuh ya. Ibu kewajiban saroge teh kadieu nya, kewajiban saroge teh ti mimiti tek-tek nepikeun ka benge. Kabar eta tanggung jawab salaki. Sebutan sendok, garpu, piring, gelas, panci, mejiko, cowet, mutu, sebutan tong. Tahu motor diratui. Kumaha aing itu nu ngajina nah para protes teuing nya. Oh, nya. Tah eta nya. Terus ningkat tadi teh, ningkat deui. Terus minyak sengit ya, minyak sengit, lipstik, wedak, sidong ya. Terus naon deui? Rexona wahnya eta tanggung jawab salaki menang tah nya si awewe teh menta nya menang. Terus naon deui? Bajuna, sendalna, sapatuna, gamisna, kerudungnya, ngan lamun awewe meuli naon meuli legging teu dibere. Oh, teu dibere. Legging mah sebab lamun lalaki ka pamajikanna mere legging sarua jeung musrukeun neraka. Lamun pamajikanna digusruk salakina anu nongtun berarti diheula pangheulanna nya kitu bongan dibere legging gitu nya. Tah eta tanggung jawab ka ibu ieu nya siga bajunya kewajiban salaki teh di antaranya bini satahun teh 2 kali memelikeun baju dah kudukna ya bapak-bapak dengekeun ya tenang heula we nya urang ka heula we nya dia urang kesrukeun tenang we nya teh kesrukeun bukan aduh aing we lalaki dikusrukeun aya ya eta lalaki disabar heula nya lalaki tenang we heula tapi ngomong-ngomong ke setengah jam ya sih lain kayaknya pan tadi kan disebutkan ngaji masuk ke betah lila ulang sakuteun we kaya lamun lalaki na mampu tiap bulan pembelikan baju kaprok
kulen minyak sengitnya lipstik sidaunya ngan kade urang ayeuna mang meulikeun minyak sengit mang meulikeun lipstik mang meulikeun sidau pokona alat kecantikan we kade kudu amanat neng mang meserkeun alat kecantikan teh kanggo aa ieu nya ibu-ibu di pabrik kecantikan cik jang salatina jang tukang ojek iya reka pasar dandan reka undangan dandan balik di pasar bajuna dibuka lipstikna disibengetan pan eta teh cingah jang saraki dandan teh lain jang dina tukang ojek iman supir angkot untungna ge paneuh balik ka imah gamis dibuka ganti ku daster ganti ku daster mending lamun daster halus kene paneuh kae geus we banyak kan kapan geus we nya itu kata mah tadi teh ngurus pannya bukan paranyong paneuh coba tuh sarakina mah nya tos nyeusuh kewajiban salaki nyamu kewajiban salaki ngepel kewajiban salaki dengekeun wajib beda teh ieu biasa puasnya euy puas puas ayo sok terus ya gede kabeh tanggung jawab salakina ya ngan gitu ya nya tadi teh ya lamun salakina keluar ka pasar salakina keluar ka kantor salakina keluar ka sawah pamajikanana keluar tanpa izin salakina kabeh gugur kewajiban kudu dibikeun ka pamajikanana meuli baju tong dibere meuli minyak tong dibere hanya sianya untuk salakina saroleh di dia mah keluar di imah itu bebejaban beas dibere balanjaan dibere lamun cek hukum pikir awe keluar di imah tanpa izin salaki wajib di lapangahan lamun awe keluar di imah tanpa izin salaki lengkahna di imah cicingnya berbendung ke Gusti Allah cicingnya euy karunya aduh lalaki udah keprok enak banget ayo ngomong ya tuh kadek ya kadek nu kaduana ibu-ibu maka surga na babari kana rakana oge babari ya ayu mamru'atin farashat li zawjiha bi nafsin ya munadin fis samawati wal ard udkhulil jannata min aibabin sya'at lamun hiji istri ya, ngabungahkeun salakina osok tara ngarayu ka salaki osok tara oh tara urus ngabung ngarayu tua lana asal cara atas kejihan umur oke tapi ngarayu nak pamajikan kalau jadi salaki itu biti binafsin kalawan bersih nah hati karena Allah lain karena salaki tas gajihan lain karena supaya diberi duit ku salaki lain karena Allah nya itu karena Allah hayang ngabungahkeun salaki nya tah dina nalika hiji istri ngabungahkeun hate salakina nya tadi teh nebikeun ka salakina bungah ngabungahkeun mah kunaon belanya itu ngabungahkeun nu penting salakina bungah we ya gitu komo tadi teh nya ayeuna diajak ka kulon teu nolak
nolak, diajak ka wetang teu nolak, diajak ka kalir teu nolak. Tah istri nu surga mah teh kitu. Sakit cek salakina teh, neng urang ka kantor, neng urang ka pasar, neng urang ka sawah, tuh anu saya mah gitu. Kumaha cek salaki ari ayeuna mah dina buktina mah tibalik, ya tibalik. Nu teh suk-suk didungdung nu usaha salaki, nu jadi ratu usaha. Urang eta pagawean eta teh, tumuga ka era awe mah. Ari salaki nu usaha nu repuhna pamajikan anu dangdang menorna heuh. Tuh. Iya, dibalik. Tapi lamun enak awe tukang usaha yang awe beunharnya, salakina jadi naon? Jadi babu. Sok sia eueuh. Pamajikan beunhar, salaki miskin. Eueuh jadi raja salaki eueuh. Jadi babu, kadah tuduh. Lamun pasien teh babari awe mah, sia kan ieu. Mau naon? Kudu makan nyuapan gitu. Biasana teh. Oh, tuh. Ya. No padahal awe mah nyaran deh kanu jadi salah awe mah sanajan ieu nya tadi teh eta istri nama teu pernah milu pemilihan RW, teu pernah milu pemilihan RT, teu pernah milu pemilihan lurah, milu betul. Musawa salakina menang jadi RT, menang jadi RW, menang jadi lurah, barang begitu menang disebutnya jadi naon? Bu RW, Bu RT, Bu lurah. Coba lamun awe na jadi lurah salaki jadi pelurah henteu. Nya si awe mah nyarana ka salaki mata ulah sok ngalawan ka salaki. Babari ka surgana lamun ngabungahkeun salaki tadi teh aha tua toel lemeannya gitu. Ngabenten kabungah salakina teh maka di luhur langit aya hiji suara nu teu ka kuping urang nya. Cek eta suara teh he awewe nya sok maneh geura asup ka surga, surga nu mana wae nu dipikahayang ku anjeun. Tuh, ya. Tapi sabaringna dina hiji awewe nyen rudet ka salaki rudet yo. Ya, awe teh nepikeun ka maot rudet salakina teu bungah. Pade teh aya kahayang, lalaki aya kahayang ku pamajikanna teu dicung. Konon hartina maot kes maka eta awewe sanajan ahli ibadah ditangguhkeun asup ka surgana. Matak awewe mah unggal waktu kudu nyieun ka kabungahan salaki. Nya. Nu kadua ayeuna. Salaki tah ayeuna ieu nya. Wajah-wajah tuh apun. Silatuin bisa jangan waktu balik terus balik ya. Hah? Lamun istri kesel ku salaki berarti istrina kudu tumada. Nah tadi teh kudu aya keterbukaan, kudu terbuka kadenya. Tah lalaki ayeuna ya lalaki lain hartina lalaki pemimpin rumah tangga kudu kumaha lain ya bagus banget di wae tapi lalaki kudu bijak sana tasyawaru saur kanjeng Rasul dina nari karek ngambil keputusan teh goroan heula pamajikan. Nah nya goroan ka pamajikan lamun urang bahan meuli sebagai rata ka pamajikan. Oh taranya kudu eta teh kudu bejalan ka pamajikan. Tos nya tos jauh teuing lah. Tadi teh kan terang kenaon tadi teh. Ayo siap terang kenaon tadi teh. Hah? Terang laki sini. Ketanur. Kerangkeun jalma anu ngalaksanakeun jihad fisabilillah ibu-ibunya seuh jihad. Tuh nya kada eta
ibu-ibunya sejihad, terus ngisikan jihad ngistrika jihad, maka ganjaran teh ageng ku kade nya tuh nyeuseut teh setiap kokotor nu aya di imah urang eta ngajadikeun kiparat dosa urang. Mata mun bisa mah salaki tukang ngabal teh tong dicarekan kudu bunga. Oh, salaki tukang ngabal, salaki tukang kokotoran teh. Baju nu kotor teh sinoma kokotoran teh. Kitu kudu mah. Oh, naon sababna? Sabab setiap nyeuseulna hiji baju teh eta teh ngajadikeun kiparat dosa tuh. Mata untung lah nya gitu. Ibu-ibu mah untung, mata tong aral. Susuhun bro. Sakun, ulah ulahnya, ulah. Wajibnya nganafakahan teh caroge hukumna wajib mata jihad ganjaran ge ageung, ganjaran ge ageung gitu. Jihad. Ta eta golongan jalma anu jihad fisabilillah sur Kanjeng Rasul. Tapi tadi teh jihadna karena Allahnya sehingga kia ternyata salaki balik usaha nyimpang ke pasar Jumat upamana ya nya nyimpang ke pasar Jumat meuli baso meuli martabak meuli naon deui meuli seblak meuli cilgo dapat abeuki eta teh banyak seblak jeung cilgo teh sinu ada depannya mangabeuki teh nya tah lalaki ayeuna barang beuli teh kudu ikhlas ya, lain hatina ayeuna meuli martabak meuli baso pangoloan lain kade. Sabab awe mah kitu lamun teu diolo mah rese. Tapi tetep urang tujuan hati mah kudu ikhlas gitu karena Allah gitu. Lain kana pangoloan. Tah hiji lalaki nu ngajinjing martabak, nu ngajinjing baso di pasar Jumat atau mati pasar bote bengkolan tiba yang mimiti ngajinjing tidinya dosa nak burukan salaki. Allahu Akbar. Untung tuhnya batang lamun tas di mana-mana teh kudu barang bawa barang jinjing nyalikeun kifarat dosa itu teh tos kadugikeun saur Kanjeng Rasul dilipat gandakeun dugikeun ka 700 lipat. Nu kaduana di tengah perjalanan Kanjeng Rasul mendakan hiji kaum anu eta kaum teh ngadagor-dagurkeun sirahnya nepikeun ka anjur ngadagor-dagor sirahna kana batuk gitu pan aneh banyak jelema ngadagurkeun sirahna sorangan lain ku batuk ku sorangan aya moal aya jelema nu ngadagurkeun sirahna sorangan moal aya tah Kanjeng Rasul mendakan hiji kaum anu eta kaum teh keur ngadagor-dagurkeun sirahna sorangan becok, cagur, dagurkeun deui. No, dagurkeun ka bol-bolan gede gitu nya. Itu sirahna. Cagur deui, cagur, dagurkeun deui gitu nya. Gitu. Tah, Kanjeng Rasul naros ka malaikat Jibril, "Ya Jibril, man haula'i?" Jibril, ari eta jelema teh saha cenah teh? Yo nya. Kanjeng Rasul, saur malaikat Jibril, "Ya Muhammad, eta deh gambaran ti umat anjeun anu sirahna berat pikeun ngalaksanakeun salat. Saena mah salat teh awal waktu lamun teu aya halangan. Naon halangan? Nu mata ngahalangan kana salat awal waktu. Korea. Nu ngahalangan kana awal waktu nu kahiji sare poho poho atawa sare nu katiluna keur tolabul ilmi kade ieu nya lamun urang keur tolabul ilmi upamana ieu nya contoh siga kieu lah urang rek ka masjid rek poe Jumat rek poe naon we lah nya ari pas ka masjid teh aya nu keur ceramah aya nu keur ngaji pas urang asup ka masjid teh disunahkeun salat sunat tahiyatul masjid salat tong
tong sholat diuk we urang ngupingkeun jalma anu nuju ceramah anu nuju tausiah sebab ageung keneh urang ngupingkeun tausiah ilmu tibatan urang sholat sunnah gitu nya gitu eta gitu ageung upami teh aya nu halangan nya siga urang poho atawa nya inget-inget jam 5 ayo orang ke sholat asar encan nya menang eta mah baik wae nya eta mah sare di jam 8 udang jam 6 maghrib upamana nya jam 6 tos sholat zuhur tos sholat asar menang baik wae eta mah lamun bener sarena ulah sanu dijieun kade nya gitu menang baik wae eta mah nya nah saur malaikat Jibril yen eta jelema teh anu berat sirahna pikeun ngalaksanakeun salat sedengkeun salat saur Kanjeng Nabi teh nya awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamati as-shalah sakabeh jalma nu pangeulana dihisab ku Gusti Allah teh poe kiamat teh nyaeta salat naon ari salat teh naon ari salat teh nu kahiji salat teh sabaraha huruf salat sabaraha hiji sod lam alif ta opatnya aya opat berarti sod lam alif ta sod teh naon sod nu aya dina salat ciri jalma nu sok salat nu kahiji silaturahmi jalma nu sok salat mah daek silaturahmi tuh gitu nya nyambungkeun duduran manjakeun babarayaan silaturahmi nya gitu jalma daek salat mah cirina gitu silaturahmi ka mana we reka batur komo kanu jadi dulu ulah dibalik hari dulu di ain batur dihulakeun hari dulu dipaderkeun kade nya gitu nu dihulakeun teh kudu dulur ciri jalma tukang salat sok silaturahmi nya ciri jalma silaturahmi tadi teh lain artina kudu ka imah wae pak di tengah jalan pamrok assalamualaikum sasalaman kitu nya gitu di tengah jalan pamrok assalamualaikum sasalaman mata lamun ditinggali orang Islam nu ieu teh nya kutara silaturahmi kutara sasalamanana eleh ku sireum unggal pa amprok sasalaman sireum sok tinggal disireum hideung gerak unggal pa amprok jeung saha wae sasalaman we henteu nyebutkeun wah aing bagi pisan jeung maneh henteu sasalaman deui we gitu sasalaman deui gitu sabab sasalaman teh eta teh ngagugurkeun dosa sasalaman teh ngagugurkeun dosa eta teh nya gitu siga ibu-ibunya kacarogena sami dina nalika si istri ieu nya atawa carogena bade uih di pasar bade uih di kantor bade uih di masjid carogena uih assalamualaikum dipapakeun ku pamajikanana waalaikum salam cium kudu nama tanya kudu nama dicium pananganana dicium kening masuk tara masuk aya masuk aya nya ada cuk lalaki aya we aya mana nu benar ieu nya sedangkeun tanya sedangkeun ya istri anu nyium salakina teh ganjaranana sami sareng nyium hajar aswad ganjaranana ari hajar aswad ayeuna di mana di Mekah bare ongkosna ge mahal tuh cantang tuh urang bisa nyium hajar aswad jeung pada sek-sek mata tah salaki urang gulang gape we urang penting ciuman heuh ganjaranna sarua jeung nyium hajar supaya majikan teh saradu duit teh saradu ingat poket duit saradu jor
hese ari awe matre mah nya kana duit wae lompatan teh awe matre mah kana duit tuh awe matre mah nya hiji tah nya jalma nu sok salat mah nyeurekeun silaturahmi nya silah teh nyambungkeun rahmi teh dulur nyambungkeun duluran nya gitu. Nu kaduana ieu teh geus berarti nya kitu nya terengesan. Nu kaduana naon? Lam. Naon lam teh? Layyinul qalbi. Ciri jelema nu sok salat mah leuleus beuheung. Nah, leuleus beuheung. Naon leuleus beuheung teh? Apa di masa eta teh lain leuleus beuheungna lain. Aduh. Makna asli mah nya beuheungna laklak lekek beunna nya. Gitu. Leuleus beuheung hampang di. Berarti hampang berarti perbujuran deui nya. Atuh salah di wae nya. Leuleus beuheung hampang birit. Leuleus beuheung naon? Nya awewe itu. Jalma nu sok salat mah leuleus beuheung teu kendul. Nya teu ngawalu jalma nu sok salat mah. Daekan ciri tah. Layyinul qalbi hampang biritnya dititah teu harese nu sok salat. Berarti lamun aya jelema nu sok salat masih kene berat birit tadi teh. Hese dititahna teh, hese dibejaanna teh. Berarti salatna sosolatan. Ada sosolatan, salat bener salat kebohongan. Kebohongan berarti salat urangna encan bener. Kumaha eta hayang bener? Kumaha lamun hayang bener? Kunia. Ku ilmuna asa hayang bener mah pan al ilmu imamul amal. Anu nuntun hirup urang teh nyaeta ilmu. Mata hirup urang lamun hayang bener, salat urang hayang bener kudu make ilmu. Layyinul qalbi leuleus beuheung nya teu berat birit nya itu teu berat birit daekan di ditahna teh nya itu dua tah nu katilu naon alif naon ari alif naon tah anu apa tuh ulfah aya ulfah aya nya halus tah anu ulfah teh nya naon hartina ulfah teh hah apa hartina ulfah naon? Hartina ulfah teh lembut penuh kasih. Nah, jelema nu sok salat mah karunyaan teu tegaan cek pamajikan teh abdi mah karunya cenah dieu ningali teh karunya kunaon nih. Oh, panen teh cenah menstruasi teh Gus Lila Gus 15 poe karunya mun tiasa mah miladian we nu anyar. Biasa. Boro-boro nya. Boro-boro anu mah padahal sakit mah karunyaan ka pamajikan lain bohong. Karunya cek salajina neng mah karunya ningali neng teh nyusul sorangan nyangu sorangan istrika ngepel wah budak sorangan yang karunya gitu. Ari kitu kumaha karunya ka neng lain supaya gawe terada enteng mah arek neangan mama hiji deui nya oh bae no man tuan cek pamajikan teh kajeun teuing capek awak daripada capek pasti awak mah jawab teh kadinya nya capek hate mun capek awak ulfah nya jadi karunyaan jalma nu salat mah nya gitu komo-komo ka makhluk Allah komo-komo ka manusia tanya komo-komo caca ka manu karunya kasirem karunya kana reungit oge karunya kumaha karunya na contoh urang rek panen yeuh rek panen datang manuk saabringan ka sawah urang ku sabab naon
Kusebab urang karunya dina hati urang dina pikiran urang, ya Allah manuk rek bisa dahar ti mana lamun lain di sawah urang, da manuk mah teu bisa macul, manuk mah teu bisa tandur, manuk mah teu boga sawah teu bisa ngagebut. Ya Allah mangga nyangakeun manuk pe kalinya sing seubeuh di sawah urang. Itu kitu ya mah. Moal aya walaya ya udah kayak gitu mah ya. Karena pakai koko praktek nya. Oh, koko praktek itu. Disangkana bener disangkana manuk teh mananyut karung heuh. Heuh mun kitu manuk mananyut karung kakana kebakeun atuh sagede ge peujeut manuk. Kira-kira beak mah sakilo. Oh, cenah oge teu bawa karung teh ari sakali nya. Ari sering beak keun wae beak oge da urang mah teu pernah ngajadikeun Pak. Nya teu saan ngajadikeun pare. Urang mah pikiranna kieu lamun pare urang beak ku manuk urang rek dahar. Di mana rek dahar naon nya teu. Pan urang mah kadinya disangkana Allah teh miskin beureuna. Emangna Allah ngarezekian ka urang teh tina pare ngumpul henteu. Nah, urang mah mikirna teh ponok urang mah disangkana lamun pare beak ku manuk urang bakal moal bisa dahar. Cik tinggal di jalan teu boga sawah, teu pernah tandur, teu pernah boga sawah, teu pernah macul, nepikeun ka ayeuna dahar teu. Tah kadinya cacak teu boga sawah ge bisa dahar, piraku urang. Tuh tah karunya nya. Terus kedua karunya na urang. Nah nya pandawan kanjeng Rasul irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Lamun urang ngarunyaan ka makhluk nu aya di alam dunya yeuh kan ngawelas asih urang yeuh maka makhluk nu aya di luhur langit bakal ngarunyaan ka urang. Tuh urang bakal dipikawelas ku para malaikat, urang bakal dirahmat ku Gusti Allah. Nah ibu ieu nya tadi teh hiji salaki nu dinya nyeri ku istrina ku pamajikanna dinya nyeri ku pamajikanna teh awewe nya gitu. Ceuk pamajikanna teh usaha teh anu ujung rugi we atuh siga batur tinggalin tuh batur mah dagangna untung usahana maju tanina alus upamana nya nah ari aa gua kahaya dagang rugi tani goreng berarti nya salaki lamun digitukeun ku pamajikanna nyeri hate moal nyeri hati, komo dikieukeun mah tuh tinggal tetangga geulangna sok dipelek peca upamana heunya upamana gitu nyeri hati eta teh salaki digitukeun teh da kasebutkeun salaki nu mana nu teu nyaah kana jadi pamajikanna nah moal aya lain teu hayangeun ngusahakeun lain teu hayangeun makean lain teu hayangeun nyenangkeun tapi ku sabab kaayaan teu mampu nya teu mampu kudu kumaha kudu mah dibungahkeun ku pamajikanana bios dagang rugi tani goreng bios nu penting mah akal sehat abdi mah ridho dipasihan ku asa ku teh ayeuna berarti nu loba dosa teh urang apa domba mata kudu ngahormat ka domba siap terus ibu-ibu ayeuna ibu-ibu ieu ayeuna tingali hayam lamun hayam ka beruang batur paling naon lamun hayam kana teras urang paling naon modal nya kan modal paling hayam modal coba lamun ayeuna pamajikan urang ibu-ibu jadi teras batur naon hayam sok ngaboskeun tara mata kok ingin hayam kudu hormat hayam mah basa saeutik urang mah leuwih gede tempatan hayam tawadu jeung mun sok salat mah lain teh balik merasa maneh betul ibadah merasa maneh leuwih pinter merasa maneh beunghar merasa maneh geulis kahai geuning dibuktikan mah loba keneh dosa urang tibatan domba leuwih loba keneh dosa urang tibatan hayam mata golanya ciri jaman sok salat mah tawadu handap asor ulah ngabogaan rasa maneh pinter
urang ulah ngabogaan rasa maneh beunghar, ulah ngabogaan rasa maneh ayeuna naon panggeulisna, ulah ngabogaan rasa maneh pangpangkatna. Tadi tianya geuning dibandingkeun jeung domba jeung hayam ge halus keneh domba jeung hayam mata kurang mah hina. Lamun hina patuh ulah amek, lamun dihina ku sok amek teh lamun dihina ku batur. Berarti jangan sholat bener-bener. Kadenya ke dihina teu matak jadi rugi, dipuji teu matak jadi naon coba untungna dipuji ya? Untungna naon dipuji? Sugan urang utana teu boga duit dipuji mah teu loba duit henteu. Henteu. Sugan enak orang goreng je dihina geulis goreng mah dihina ku batur nama hata gorengna. Orang miskin dihina ku batur nama hata miskina. Naon atuh rugina dihina? Dipuji teu ngajadikeun untung, dihina teu ngajadikeun buntung, mata biasa we urang kitu nya. Tah eta ciri jelema anu salat. Mata urang aya Isra Mi'raj teh ningkatkeun kualitas ibadah salat. Mutadina lalaki sok di imah ayeuna mah urang berjamaah. Ibu-ibu nu tadina rotinan tholabul ilmi na di imah ayeuna mah ka madrasah, ka majlis haflah mubarokah. Eta tingkatkeun tanya sok dieu teh ciri jalma nu sok salat opat. Nu kahiji silaturahmi, nu kadua layyinul qalbi, nu katilu ulfah, nu kaopat tawadu. Ciri jalma nu sok berarti lamun urang sok salat can aya salah sajuna bieu berarti salat urang can ditarima ku Allah Subhanahu wa taala. Mangga dina wengian ayeuna urang kawitan ngareskeun ngomean netepan salat urang ka Allah Subhanahu wa taala. Oge malam madar urang sadayana dibukakeun taufik hidayah, dipeupeun ilmu anu manfaat ku Allah Subhanahu wa taala, ditang payungan dijaga disiksa tina wabah tina penyakit. Oge mugia rezeki urang bisu urang masih diberkahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Oge dipaparin panuntungan maut anu husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu saena eta tina agama, nulepana tina kabedaran sing kuring, ulah kira-kira aku ngapunten billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.